Oh men, enon. Jual pare. 200 ton. Oh loba duit mah. Oh, oke kadinya ya, kapul aing ya. Pernah itu di kaler pul nage. Pugu tadi ge keur nurunkeun genep mobil. Sambarian atuh, edek ngajual mah. Oh ayo. Oke langsung kapulnya. Situ min. Balaguna sakarek ngajual pare ka aing. Ini pan pare tibang melian setik-setik mah karak kok aing puluhan ton karak. Duh, aya we situ min ah. Para ira beureum na kuli lah sih. Kita mah karaknya jo karak poneng tung. Lu bang 10. Poean deui ya sih. Nah, kere Pajero apa naon bisa gala endah ngaran pare ampun aing. Terus tiba inget. Jangan gitu jeung si Sarkim deui. Empok gabah ditonggo. Terus kurang deh. Sarkim jadi bos pare, bos limbah, geus ada rampun aing mah. Duh Kim aing ketemu lah. Ton emang tumin tadi cina buru-buru hayang menang satruk kali sanggonde nah itu ya iya karungan nih budak can datang deh mana can orek ngarungan deh cina ya can datang mang tumin ngegeber-geber gue cina rek datang bos na iya rek narik aduh aingnya masih parejeng bagus ya mumpung panas penter ngerono lah ya tumin na Loh, capek. Iya tukang ojek. Ayo ku aing deket ge dibayar 500.000 mah tukang ojek. Woi, ojek. Mau ulang wae ai sararpi mah ayo. Kemana Kim? Ngarep ah, loba tatanya nu penting duit aing ojek mah. Karep kemana ya? Adinya 30 meter 500.000 dibayar. Waduh, bener ya? Oh, ayo. Oh, ayo siap lah. Lagi gitu mah yuk. Ngahulang wae ojek teh. Dijerokan naon atuh pada. Bah, jabir ka mana ti tamu eta kalau geuning ka dieu aya ka dieu ye itu nyuhan meureun. Nyuhan. Orang ilik. Kita nguruskeun pare teh kalah nyuhan. Angkat ka mana jelema teh? Jangan kau tanamkan. Woi! Kumaha sih? komen Nah, Kita ngitung gabah teh kalahan ngitung naon si eta? beres ngkomen tuh Beres-beres wae geuning eta mah 4 angka. oh emang napan ai ton mah make 4 angka apa tumin ton kaditu nangarana asal 4 angka kaditu jadi ton Tonton kumaha beda ieu mah. Hurufna ge kitu geuningan acak-acakan di silang-silang.
bener kan dah eta itu anu 18 ton atau nubeh kaler. Soalnya si Sarkim tadi guys nelpon. Oh, Rek ditimbang aja rek ditarik. tuh. Oh loh, wah jadi sok Ton pokoknya mah asal lopat tangga ge ton. tonnya. Ton. Ayo tuh, uruskan kali itu tuh. Ayo tuh. Ada kemanggian si Sarkim lah nya. Si Jabir tah nguruskeun gabah. Kah itu catet nahaon meureun atuh opat angka kitu enya. Pore buntutan kitu. Ampun enya. Ujang digawe manehna di si Sarkim. Dipecat. Nguruskeun limbah. Teu bener ngan kitu we aing mah. Bap. Siapa kemana jadi mak Oh, tuh nah iya geus ya udah. Oh nah iya. Mana tuh ongkosna? Buset yang tenang we itu bang ongkos atuh ah. Ya, Oh, geus ya. gua pe main mah. Wah, kurang atuh sakieu mah. Kurang. Oke gampang ke sana mah. Iraha tuh. Sukan. Wah, isukan. Oh. Ayo nya. Ngojek di bang tidinya meneh yang gope. Arampun aing ah. Tukang ojek zaman ayeuna. Cuek banget ah. Buset. Motor saya. Ya mang tuh bukan motor kieu. Motor naon ieu? Buset aya bosian kos ontaknya. Oh, ieu teh motor pergi moan kayu oge nya. Buset beuli mah ku aing lah. Lumayan jeung moan kayu ieu. Ngepul kayu ongkopan ieu mah di bangsa di gunung-gunung ge. Buset. Goreng doang euy. Ini geus gararang doang ya. Buset isi lekrep lagi geus balocor ya. Tapi alus kene mah dirombak mah ya. Macem-macem mah emang tuh loba kendaraan nya. Aduh, biar alus ya. Ngomong-ngomong gimana nih urusan motor iya, urusan pare heula. Kemana emang tuh Min? Mang Tumin. Kemana ieu pembukuan mah? Bapak tak di luar HP nontas. Nang nyokot juga Mang Tumin. Naon Jakim? Buset bagoy teh. Naon? Nontas ngaanca dirinya. Aku baru buset buat 2 sip, Dua sip. kurang poting. Tulang terus, ya. Orang. Itu naon ieu aing mah? Hah? Teu naon ieu? Benar-benar cak anak itu seleting maklukaan ah. Goblok ah. Sedap Jakim di guar-guar. Aing ya. Udah siap mah. Bisa gak enak. Dik naon? Sok dek naon pan urusan pare. Jadi ata urusan tokot budak ah. Ngelekep panas di nu kieu mah. Ya heula pare mah hareudang bawa anak-anak. Udah patah kita telepon. Korek heula atuh aing yang udud ya. Punggung ojek mahal banget nih kuat gope. Dibayar tah. Bang ojek 30 meter gope. Punya dibayar pan loba duit dia mah. Bumbung lupa duit udah sia mah. Pare ieu kumaha yo pare. Urusan teh jadi lambat ah. Ieu butuh 500 ton yo, poe ieu kudu turun. Pare kabeh sia. Jarami saware bawaan, gejel-gejelkeun ka eta karungna. Jadi urusan tokos budak ah. Aya eta. Oh pembukuanna. Tah catetanna geus si Jabir nu nyatetkeun eta. Opat angka eta. Buset atuh ieu mah. Nah nomor buntut ieu mah tuh. Nah, ini lain. Ieu 15 ton, 25 ton. Tah ieu 70 ton tah. Leuwih tah di 100 ton oge. Heuh nya. Heeh. Dek baraton emang ngajualna. Eta 100 ton eta ngagunduk aya meureun 3 kintal mah. Buset eta nu ngagunduk tibang 3 kintal. Ka mana nambahan Mang Tumin. Ata urusan teh asa we geus bawa duit ieu berat-berat ge. Nuna eta doang 3 kintal ge, anuna itu mah tibang 25 kilo. Oh. Ka mana neangan atuh. Lok pare batur dihiji-hijikeun. Nu saha we atuh ngajadi ieu. Oh, Haji aing poe mah. di Camplang urusan Uras. teh. Ah Mang Tumin ah. Geus we teu percaya deui ah. Ye, Ana tong sama mangkat. duit ieu. Eta nu 100 ton eta. Beberapa mana? Eta ditonggon itu ngegunduk. Lah tonggo. Heeh. Bener teh lain Mang Tumin. Aing buset itu mun catetan naga eta kuat ngeberendel itu disilang-silang. Oh geuning. Heeh, Enggak ada duit yang langsung. teh katonggo. Kun kudu neangan mobil meureun. Heeh, eta heula tuh. Naon? Saparo mah 100 ton atuh sabaraha duitan coba sia. Jadi dua duit. Tadi nandek mayar wing pan keburu sewot. Geus we langsung ka imah.
Dua tuh itu hayang mere duit kayak di mah. Oh, si Sarkim kamu pada ngagunduk. Meni opat wilayah. Wilayah hiji 2 3 4. Kuat bunga duit kan goblok kudu anu kajero gunduk na wae. Wes sabaraha teh Sarkim ah. Aing nu pentingnya buka duit, pare kajual kabeh. Aing ngendek neruskeun hanca we. Ampun, ting aing asal usul pagawean kuat leuseum Ampun aing haji, kunaon-naon teh nyiksa aing mah. Besok maluk di dieu aing titah ngarit kata jaba itu lega kene busut ting aing kasbon mah hararese ieu teh haji teh. Burung-burung teuing haji dah. Ku kieu-kieu teuing ya hirup ampun teuing aing capek teh jeung capek we aing buset teuing haji aing kunaon-naon teuing capena aing jadi jelema teu gablek ieu aing ampun teuing dieu aing kuleuseuh-leuseuh teuing hawana teh. Ku kieu geuningan hirup jelema teu gablek teh aing disiksa teh disiksa asana teh ku haji ampun teuing ieu haji minjem duit teh mun hararese mun geus babaraha bulan mun can dibere-bere wae ngaranna ka anak buah haji kunaon-naon teuing aing mana mah weh kieu ini can datang keneh wae dah ampun teuing leuseuh banget awak Whatsa itu? Gadag sih meron mah. Guru tua masalah haji ya, minjem duit dibere palingnya biasana ge. Pengen sampeurkeun aduh aduh aya nu loba luka rasa ieu aduh kieu geuningan hirup jelema teu boga teh ampun teh ngan capek we jeung capek hirup teh buset teh ngan kieu-kieu teh ngakajenteng beunghar ieu mah hirup ya kieu-kieu teh mah ampun teh ngan naon bos gadag sih mah ular kalau berguguru tuh modar ya tuh sekalian bro. ye atuh bos ulah atuh modar mah bos aduh atuh lapur pisan merenang modar aduh Kunaon sih ya? Biasa we bos ieu mah ngaluh kahirupan atuh bos dah Gadag hirup masuk. Ulah teh bangeluh cek aing oge. aduh yang baringung atuh bos ieu teh gawe mah capek mah buset unggal poe ieu gawe capek karena duit mah lesot bos Karena ge kahirupan rek gawe rek naon ge capek mron diturutkeun capek mah. ya heuh itu bos dah tapi mun bangunna teh batur mah teu kieu-kieu teuing bos ieu mah batur mah capek ge ngadenge duitna kitu ti bosna teh lancar atuh ieu mah pan teh haji bubujang buset dengan jeung duit teh haji teh meni madit pisan nih kana pagawean anak buah teh kuat diperes tenaga teh bos ieu ti poe keneh ieu ti jam 3 ya buset teh ampun teh ngan balega keneh itu ngarit da parikeur mahal cenah ayeuna bos ieu buru-buru mun tadi buat di alaan ampun teh bos Sabar atuh sia teh haji sih mana ge haji teh meni banda teh meni kos rek dibawa modar wae tuh dah atuh padahal makasih ya heuh nya ngaranna digawe geus lila gitu ternyata gitu bos teh kumaha mun haji teh kuat kanak buah teh madit pisan ieu wayah kieu atuh kuatan di antaran pisan bos tetep kuat kelet ampun teh ngan ieu haji kunaon-naon teuing ieu kahirupan bos ku kieu urang ninggang di uing ieu bos kunaon bos ieu nya ampun dengan bos onam senang wae katempona teh rapih wae uing mah ieu baju ge meuni kadang salin kadang teu lolobana mah henteu ieu we ieu baju bos rupah rapih atuh da tibang rapih atuh sora wae duit mah mron aing can boga duitnya depan nyasoran sia kebutuhan aing ge loba meureunnan da kumaha we atuh da sia mampu sakieu jalan kan penting mah urang mah hirupna dahar lah minimal si bos ka dinya namanya masing-masing meureunnan perjalanan kahirupan tapi yuk uingan ninggang kieu we kahirupan teh salain pikiran pusing teh bos
tanaga ge leuseuh. Coba uyuhan we lamun cek paribasana kuat lempang ge bos. Liar ieu teh bos. Aduh pikiran ruwet. Pagawean meuni leuseuh mutu nama pikiran ruwet. Tanaga meuni leuseuhna bos. Ya aduh ampun tingan Ya. Ngomong-ngomong sabatang we atuh heulan bos tah. Di isuk ampun tingan bos tah. Semua pusing-pusing kau udud aing. Gak banget. Katanya ti isuk atuh bos can manggih haseup pisan naon cara haseup teh mah ieu teh dah. Sudah haji dah. Pernah kali bebaskeun we atuh sia bedal mah. Duh, eta teh apaan bos namun wani mah duh. Ya nuhun je. Bos mah ngeunaheun udud ge kanu kampasan wae eta pakaian rapi eta bos mah duh ampun uing mah balangsak wae bos. Hutang aing ge sia mah. Nya bos meureun ayeuna hutang loba ge meureun penghasilanna gede deui meureun Kita bos. tama aing ge ka dieu rek nanyakeun pare haji ya. Keur mahal cenah. Tah, bener bos keur mahal. Ieu ge jiga nanti buru-buru sote meureunan pialaan jiga nanti dek dijual meureunan. Heeh. Ieu rada hejo ge mana geus di Terus terus ini. arit eta. Heeh. Kan teuing jam sakieun can datang keneh wae ieu nya lamun dek ngaprokanna. Nya paling mah jauh. Di ditu tuh paling sawah betong kotek di mana tuh di ditu. Paling enak itu nya. Heeh. Aduh, sedep je bos ududna bos. Ya, Gampang. sedep nu kitu mah. Tuh, hatur nuhun we bos ya ududna bosnya. Deui Dah geus ieu sabatang heula bos. batang. Heeh. Ngentam meureun ka haji. Beuli atuh bos. Parena ya beh buru-buru boga duit dah meureun aya haji ngajual pare mah meureun sugana uing kasbon ye. Oke, kapange mah goeng rek dibeuli ieu mron. Boleh bos dah burukeun hayeuna ye hajina paingna itu bos uing abeh boga duit bos. Ieu lesot pisan bos poe ieu ye. Lesot wae uing jeung duit teh ampun ye. Aing ieu. Kieu wae ieu kahirupan ge bos ampun tengan leuseuh. Wah ieu leuseuh. Aya geus leuseuh teh hirup. Ararese deh kumaha ge leuseuh mah ngample. Heuy duh. Kajin lu semua mron wajar lah. Leuseuh ngeluh gitu. Sedih da eta mah ngaranna kahirupan lah. Penting mah urang ulah aral. Ulah aral teh istilahna urang nyokot jalan pintas. Kanu henteu-henteu ulah sampai gitu we lah. Hirup mah jalankeun mron. Bos duh nuhun bos dah ieu ududna ongkoh di bejaan jadi rada ngeunaheun we pikiran teh ieu ruwet atuh jeung haji mah atuh tibang nyiksa doang haji mah duh ampun cenah. Beus dek nyamperkeun mah kadinya we jalan tah. Belah tonggo nya. Belah tonggo kadinya tah. Nya. Heeh. Ya teh nya. Iya nuhun pisan bosnya. Heeh. Aduh. Ulah uring-uringan wae sia Bos dah. We mah. Ya. Hayo bos atur nuhun pisan nya. Mana si Imron? Bang kita ngarit can naon keneh wae itu dengan kata pernah teh nang depak wae digundukan ti bang menang 2 kotak ge. Ayo mah kata koti jam 3. Deuh, dengan si Imron geus heueuh puguh. Geus pisewatan aing marulu. Wah aing dibebaskeun sakalian ieu Imron. Anje. Mas ya bos, Hah? ulin ka sawah. Biasa aing mah alat ilik we ya. Nya ulah alak ilik teh jareras teh atuh sia. Tas di mana eta ngomong-ngomong? Ya eta sia panen gak ingat tempat teh si Imron. Di taman pare daripada ditendet mah mendingan ge jual we ka aing murah ge. Jual-jual wae sia mun aing melak lila-lila. Meni sanuna anak wae nek dipeuyeum mau dijual ieu ah. Tina ngagunduk di jero ieu mah. Jual geus beak beurit tenan di imah mah. Deus ge dijual kana sajen malah ku ieu da keur murah. Nya. Nya kumaha engke we pan karak si Imron itu siga menang 2 kotak ge. Molor ae digaweuna ge. Oke ku aing Penting ku aing di DP-an heula nya. engke di eta emang mau duit. Awa. Ya. Bah duit si eta. Bisa kieu heula pan ieu mah tibang DP. Set atuh. Heuh, Tapi aing sore kudu geus nepi ka imah aing ji. buset ayeuna wayake karak diarit. Kumaha carana eta si Imron? Ya. Heuh nya kitu mah, ku aing si Imron meureun tong sina istirahat pisan. Heeh. Heuh geus ye. Heuh nuhun ye. Heeh. Heuh, kade di jalan. Ya. Buset, si bos aing can naon geus ngadepean pare coba.
Si Imron karak menang 2 kotak. Maka kita angges poe ieu buset beak ku aing Samron. Anggeuskeun sia. Poe ieu kudu anggeus. Bron. Tah, gitu tah. Ampun pan. Nu hiji nya koret, nya galak, nya tukang nyiksa. Nu hiji ngeluh, we ngeluh. Teu boga hirup. Ayo terus gitu. Udah gitu nanti mah ieu mah da tibang carita tuh. Heuh, ayo terus. Ron, J. Jotan kalapa jambu mede jotan kalapa tai embe kalapa jambu mede oyot datang naon Imron Naon keur naon ayeuna ngalanjot-jotan disasak. ngeunah na ieu cocoan Jotan ieu bantuan itu buru-buru. naon Tuh, itu tuh. Ngagebot ayeuna bantuan ngumpul kenalan. oh Dah, ngalanjot-jotan di dieu gujubar kenapa kadinya jelas. enggak Buru bantuan ka ditu. ayo Tuh, itu tuh keur ngumpul. jotan Mesti carikan Pak Haji manten. Wajib ka dieu bahaya. Buru. Ayo. enggak gebut deh Loh, buset teh naon ieu topi. Oh, iya topi SD. heeh Ayo, alus ieu mesin panas. panas naon Dikanil aing ah. jotan Wayo. kalapa jambu mede Gitu we gogoyotan. Sia Imron Kanil. Mending eueuh. Bener na gawe teh. Kiraku bener nak. Itu geus menang itu ngagunuk ke tilu gunuk batu inang si Kanil ngalanjot-jotan si Kanil tah. Waji, carikan mata. jotan waji Ngalanjot-jotan kelapa jambu mede nya. Tete oyot datang berenang. Lisuguhan tai embe Itu si Kanil hore wae. Gadag sama nyalakeun si Kanil alo aing. Pugu siapa mawana ti subuh meluk ti jam 3 karak menang 2 kotak. Yo, aing kudu sia yang nyoma kudu anggeus poe ieu keneh. Gede bot di karungan bawa ka imah si bos. Gua geus diduitkeun ka si bos tadi. Ya ulang ngawaloy gaweuna pokona sia can anggeus ye. Tong maka balik. Wayan anggeuskeun heula. Burung sugan Wah Haji mah. Mun kudu anggeus poe ieu sakieu ngaplak kene kitu. Atuh loba kene bara kotak deui itu. Burung-burung hatoy ngaji mah nyiksa Haji. Wai, aing Haji. Aing teh hayang nyaho, Bro. Pokona ieu kudu anggeus poe ieu. Soalnya ku aing geus di janjian ka si bos tek dijual, ayeuna kudu anggeus. Ya jadi mamatahan aing. Mamatahan atuh abe sumanget kasbon heulan kasbon, abe sumanget gawena. Tah, eta aing pangteresepna sia pagawean cenah naon geus kasbon teh kasbon aing mah. Aing mah. Cana naon itu ti jam 3 Wah Haji tompo nah itu. Mung aing ah. Mal tibang menang 2 kotak kok di jam 3 ge. Baturna geus anggeus atuh 50 kotak mah. Nah, ahoy minta bantuan ngasih Kanil nya. Heuh, si Kanil mah ulah penting karunya lo aing eta. Wah, Enel bantuan. Aing Pula kalapa jambu mede wae bantuan. tuh, areuy. Wah, ayo Meni duit teh duit si Imron aing mah. Pagawean cenah naon oge. Padahal aing ge duit teh aya, atuh aing kudu eta mah atuh di Banggarak Saparo si bos ge. Aing ah. kalapa jambu mede Bang Imron naon sih? itu Naon? duit Buru-buru Pak Haji. pagawean loba. duit Pak Haji murad Duit Pak Haji. Mana? itu Nempo wae sih kana duit mah. ya katempo beureum tadi murad Wah, jina geus jauh nya. Jauh. Urang pulung yuk. heeh Galaunan Nil. Mana Nil? eta Iya. Oh, geningan. Nempo wae sih kana duit mah. tadi sa ngalieu teh Pak Haji geuning ngantongana ge murag Wah, jina mah eueuh itu. eta salabarkeun Henteu Nil. Hah? Wah, Haji teh ngabohong wae nya. heeh Kasbon mah rese duitna mah eta. heeh loba Ieu kumaha? naon mun teu disalabarkeun meureun dosanya Selamat dulu ah. Hah? Mang Imran tuh boga duit pisan. teu boga Tuh kumaha tuh ieu Kanil ieu ulah loba omong ka Wah Haji nya. Hah? Ulah loba omong ka Wah Haji nya. dosa moal Moal tah. Gedean Kanil. Eh. Mang Imran mah saeutik. geuning ieu hejo gede nu Eh, hejo itu. mah gede Tah ieu mah beureum. Beureum mah leutik eta mah ieu geus hejo Geus eta nya. heueuh gedean Kuning pagawean mah Keuneh. urang kaditu ka warung lah ka tonggo yuk. heueuh Ka warung di Karmi. heueuh Urang meuli es pimpom teh, Mm-mm. permen pimpom. permen pimpom Ayo. ayo Ampun ya panas ih. Puyuhan atuh ieu nu ka Sarawah. Ai kitu teh mah heueuh panas banget si Imron ku aing di terus ku aing ah. Si Imron bodo teuing ah. Hayang anggeus ayeuna duit geus katarima setengah. Jadi
Set, kenal ngiwana na iyo batur Panas. papanasan. Nah, Sakim. Nyalain batur papanasan mah ngiwana iyo, ogohan banget. Saya menyebut ogohan ka aing Kim. Atunya aing nggak bebas. Nu digawe aya, atuh pernah ku aing kudu ngiluan digawe, tadi ku aing dibayar si Imron. Nek naon saya ka dia sinarion? Ih, ugo iya rek nangan pare cenah aji keur panen ayeuna. Nya Lagi borong kuing. telat atuh sia mah. Cikene aing tas urusan jeung bos ieu. Waduh, Ih, geblek eta si bosnya biasa tuturut biung. heuh nyapan keur rame pare cenah ayeuna jadi ka pare meureunnan aing moal dijual ge kuat ngaeh da cenah. Murah pare. Lain eta si bos pilihna kamari urusan limbah. Ngilu usaha di limbah ayeuna urusan pare malah ka pare deh. Nyaho eta heuh da. Ai kitu teh mah da geus di DP-an setengah. Ieu mah ni mawa ieu pi duit ini 13 ton. 13 ton ieu eta. Eta 13 ton duit kabeh. Nya heuh piraku waduk sawaren. Coba sok bisa wae gada kokos dunggeus-enggeus. Ih, pugu ieu pare keur mahal padahal mah. Ah, mahal. 600 kuing ah. Buset, jabi teh si bosnya. Baru. Bos ya aku ngobrol-ngobrol aing geuningan. Paling 400 atuh. Mending 400 mah, kok aing ngomongna teh bang 200. Ada jauh beda atuh. Buset ieu duitna ge. Nya geus keuh neweng rek neangan Eh, ke kedeung Kim, kedeung. Mana ieu duit aing? Oh, Iya. Waduh, aing murah duit aing. Tadi geus ngadepean si bos. Ya, siap. Set, aing mah. Ripuh atuh kos kitu mah. Waduh, aing bawa-bawa di purung si Imron yang si Kanil ya. Aing itu keneh Kurang deh. nginjem kau we ngeureun. Saya teh mangkat. Kurang ah we ngah. Tah, Urusan deui. aing geus kinah doang ya. Duit aing murah, si Sarki mangkat rek mere duit ke. Buset, si Imron manggil duit aing yang si Kanil. Imron! Woi, kemana ya dua cara? Kemana sih, Bron? Naon? Ieu model naon ieu kos kieu Wah, Kim? iki mah model bos geus biasa atuh meni kudu tempat tempo. Ye, naon? Ki Haji duit na murah, sia bulung teu. Hah? Anggi. Memang ieu eta. Tuh. Ih, berekeun sia dosa sia. Bagi dua jeung aing. Sia mah cenah dosa. Nya aing diayang. Ya mah tidak. Kan ieu gua ieu Mana? gocap. Nu gede. Yang Haji Nu gocap. gede eta. Jeraheun Eta kudu. gedean. Tuh, si Nu Kanil beureum berapa? mah, nu beureum mah leutik. Tuh, si Kanil Beureum. nyaon tadi si Kanil dibere nu beureum bungeun hayang nu hejo cenah gedean nu hejo. Gitu manehna nyaon gedean nu hejo ieu mah leutik cenah cek mana tadi. Ya, Heeh. kamu nanya geus. Bulan teu manggi. Oh gitu. Heeh. Oh nya beres ente aing ieu. Setela naon, Mang? Tahan, Bos. Oh setelan bos Enggak. 2023 Ya, ini bos padi, Pan. bos padi. Weh, Ieu pabelit. ngejodok ah. Itu, Bang. Bos padi sia, padi pare. Nya padi pare. Padi gabah Bukan meureun. padi gabah, nya padi mah pare atuh. Buset aing ah. Iya. Teu dibeli teh nu haji. Gos pugu eta murah di DP-an cenah. Duitna Heeh. Kone sekali-kali mah cari ka mana eta? ngeureun heula ka ditu nempo padi. Buset eta aing ah. Padi pare. Buset. Ieu meureun anu disebut Sarkim bos padi teh kos kitu meureun. Ieu Wah, bos Iya. padi. bos padi nih sapatuna. Naon teh sapti teh nya. Heeh. Ngan dituna doang sabukna tuh. Buset. Beurih. Pori. Weh, ampun aing eta ngaran-ngaran bos padi. Ide Sarkim.